Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, gawat. Cai PDAM saat. Aduh, mangkaning api terek cuci motor. Ah, kumaha atuh? Tuh, minta tolong si Uwawe. Wah, minta tolong cuci motor bisa? Bisa wae, asal aya buruhna we. Sok lah. Mana motorna? Tah ieu motorna. Ieu lah. Iya. Wah. Nah, itu tumpakan. Itu bisa karena motor. A few moments later. Enggak, cuci motornya. Motornya mana? Beres nyucinya besok. Iya bona. Nah, mani mama hateuing. Nya eta dihitungna kiloan. Bobotna aya sakintal. Dihitungna sakilo 6.000. Di total genep 100.000-an. Emang di mana cuci motornya? Nya di laundry atuh Mi. Biar kinclong. Ami, lamun api hayang boga pemajikan deui, menang teh. Yang menang atuh Api. Santai we jeung Abi mah. Menikah nyung pisan si Ami teh. Meni soleha, Tapi Abi minta syarat. syaratna naon? Abi yang dipameserkeun heula sawah sareng mobil Fortuner. Ai eta si Ami cigan teu mikir boga pamenta teh. Pan api teh teu boga duit. Api anu teu boga pikiran mah. Geus teu boga duit. Kata mah yang kawin deui. Tah kawin aja jeung Padu. Wah kawin deui ah. Ih, aya untungna oge nya keur PSBB kieu teh. Abi bisa WFH, aya di rumah wae. Jadi, teh bisa sering piknik ya, Teh. Nyami, api oge bisa barengan sereng Ami sama Poe. Terus, api masih buka gaji deui. Alhamdulillah nya, Pi. Alhamdulillah pisan. Sarapan usaha, Pi. Pipa Ridwan Kamil. Si Abi teh kemana sih? Tah, ayo Mang Devan. Mang Devan! Mang Devan! Mang Devan, Naon Mi? ningali si Abi tuh. Teu. Ih, tadi teh ngomong rek ngusep. Tapi ka ayeuna can balik-balik geura. Nah kumaha kitu? Ari di balong mah meni kuatan melongkeun ku kumbul ti isuk nepikeun ka peuting. Nah, ari ka pamajikan tara pernah melongkeun siga ku kumbul. Oh gitu. Ami hoyong ditinggalikeun lila jiga kukumpul. Nya atuh hayang. Aya carana Mi. Cik kumaha? Dihareupeun si Api. Tenam gaya kukumpul. Mau kumaha gaya ku kumbul teh? Emang bisa? Insya Allah.
di Ciduhan. Mang hampura kamalnya itu minum goes euy. Dirinya mah dagoan, baru udah caringin tilu anyar laki pisan. Aslina? Aslina ripuh. Aduh, pucat bitis euy. Cangkeng. Baru berangkat teh nya? Tuh, sare di imah saya mah. Nah, Tunduh itu udah geus begadang. oh. Ya paling kurang minum dulu hareup tah. Jadi dagoan cewek paling-paling mengereng. Wak, are eta maman mimin wak. Teuing euy. Cingru tanyakeun. Siap, kurang nu kieu mah. Woi. Min, ikut. Capcus Cin. Anjoy. Buah geloy. Ami, kopi mana? Sakedapi. Makasih. Aduh, hatur nuhun pisan Ami. Sami, Pi. Ami, ari Ami nyaa ka Ami. Nyanyaa tuh, Pi. Piraku we. Ari nyaana Ami ka Abi teh sagede jeung sapanjang naon? Sapanjang eueuh lalaki anu kasep jeung beunghar anu ngadeukeutan ka Ami. Kar. Emang kuring kurang kasep. Beres oge pegawaian bapak rumah tangga. Waalaikumsalam. Nah, Ami, jam saking sebalik ka imah. Ami di PHK, Pi. Oh no. Dia acan digaji, tu si Obos. Dia acan menang pesangon. Nah, si bos itu patut. Apa gitu mah atuh kamari inventaris kantor bawa balik ka imah. Hese atuh, Pi. Apana loba CCTV di mana-mana, Pe. Engke Ami disangka maling. Nya aturan ngadu we ka pengadilan. Mending lamun menang, lamun eleh urang boborot atuh. Bener oge nya. Bener nih. Tapi tenang. Budak si Obos geus disandra ku Ami keur jaminan. Wah, ada pisan ta ide. Ngomong-ngomong, gimana berak si bosna? Iya,
aya di jero beureng Ami. Karek 3 bulan. Apa?